Faslun ikilah iku pasol sawiji malu jinayatil abdi yata'allaq bi raqabatihi utawi harta jinayah hamba iku narima cumanten amal lawan kaulane abdi wali sayyidihi bai'uhu laha lan iku unang kadue Gusti abdi utawi ngedol laha jinayah wa fida'uhu lan nebuse abid bil agol kalawan leuwih setiti min qimatihi saking regane abid wa arsyiha lan wa fil qadimi bi arsyiha lan ikut tetep ka ing dalem kaul qadim utawi lapan bi arsyiha kalawan nembohaken ing qimah wala yata'allaqu bi zimmatihi ma'a raqabatihi fil azhari lan ora narima cuman tel yamalu jinayatil abdi bi zimmatihi kalawan tatanggunganane abid ma'a raqabatihi sumertan sifat kaulane abid fil azhari ing dalam walau fadahu lan lamun nabus ya sayyidu ing abid sumajana kari-karina tuan ya abid salamau lil bait kamasrakeun ya sayyidu ing abid gadoe dendol au fidai atawa nebus ing abid walau janazanian dan lamun tuan ya abid zanian dalam balenan kang kapindo qoblal fida ing dalam sausene dan tebus ing dalam sadurunge dan tebus bahu bakal ngedol ya sayyiduhu ing abid bihima ing dalem karone jinayah roro fidah wa tawa nebus ing abid bil agoli kalawan kang leuwih setitik min qimatihi saking regane abid wal arsyai lan emboh roro fil qadimi bil arsyai ikut tetap ing dalam gol qadimut dahilabat bil arsyai kalawan ngembohaken karone ijidai nasibah binti sanirin talaga Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ia memperdayakan
pertanyaan galayan hormat ampunten ka Baji Bade naros aya wakapan madrasah sareng taneuhna ti kapungkur ayeuna bangkrut madrasahna bangkrut teu aya nu ngisi si wakafna tos si wakifna tos maot aya ahli waris ayeuna sementara dikontrak ku sekolah SMP hasilna rek dikamasjidkeun ku masyarakat ayeuna hasilna lain dikamasjidkeun dipake bayar guru jamiahan setiap minggu sareng dipake pangobatan anakna si wakif anu stres setiap bulan tah eta kumaha abdi nyuhunkeun dijelaskeun hukumna mung teu nyaraho aing gos kitu mah hese ieu mah piributeun piributeun ya gos ngararaji we teh malah tembang wakaf mah mesti menang disalahgunakeun sakali wakaf tetep wakaf al-waqfu ala ma syarratahul waqif jadi kumaha iqrar awalna jang wakaf naon kadieuna teu meunang disalahgunakeun sebab geus eueuh nu bogana Allah subhanahu sulah kabita wakaf nu Allah tinggal dipasinikeun eta mah barang aya tanah namaning dijual pakai meuli mobil kurang abeh ka neraka ngeunaheun ya daripada ceritan gitu ke hulu ka neraka suku henteu ya jadi badikan dicoba dirapihan wakaf ye hiji pasol rek nerangkeun jinayah naroki jinayah teh penganiayaan si roki nyin zolim si rokik teh sifat hamba manusia teh aya nu merdeka cara urang aya anu kasifatan kurokik hamba lantaran tatalina dijadikeun boyongan perang teu dimerdekakeun anak baranakan kabeh eta adalah rokik abid menang dijual belikeun padahal manusia eueuh di urang mah dongeng-dongeng hamba abid rokik eueuh ege bujang di urang ngabujang di singkoh ngabujang di sincih na teu boga salaki tapi reuneuh barang boga bujang si eta bagus tah si bujang jadi telek berarti digawean luar jero kunyana iya ge bujang ngabujang di singkoh ngabujang di sinci ngabujang di sincek lain abid di orang ngabujang jadi pada dasarna eueuh hamba eueuh abid eueuh rokik di Indonesia khususna umumna di berbagai negara geus hampir eueuh aya ge patali jeung negara urang merdeka tapi lamun negara dijajah ngaranna negara teu merdeka cara keur ieu urang dijajah ku Belanda
Carita makolot urang Bapak kolot urang carita Bapak kolot urang uyut Bapakna uyut terus kalau itu dongengnya dongeng dijajah aya serangan-serangan orang boga sawah orang nu ngagawean tapi hasilna kudu setor kanu ngajajah orang boga imah kudu dicatet di kanyahokeun kudu ngajajah boga naon bae harta benda ieu kudu hasilna disetorkeun kan jadi urang nu digawe nyana anu ngaraup hasil teu merdeka dengan gigi bangsa Indonesia dari berbagai lapisan timimiti nuletik datang ka nu gede kiai ustad santri terutama diharareup memperjuangkan kemerdekaan eta terus saeutik jol Bung Karno nu cerdas otakna bergaul jeung berbagai tokoh masyarakat terutamanya ngadeukeutan para kiai-kiai terus diolah alhamdulillah belenggu penjajahan pada tanggal 14 atau 17 baris ente sia kamari tanggal 17 Agustus 45 berkibarlah bendera merah putih tertanda merdeka baraliklah nyana ka nagarana ya alhamdulillah Bung Karno lah jadi presiden Bung Karno kabelah diana terus istimewa Indonesia di muka dunia. Waduh luar biasa dengan kecerdasan Bung Karno. Digantilah ku Pak Harto kudeta. Panjang dongeng nama Pak Harto sabaraha tahun kala jadi presiden. Nu urang karasa tican jembutan datang ke jembutan jadi berarti poara itu jadi presiden kebel jadi presiden datang ke oyag-oyagan negara di penghujung rada rapih niatan Pak Harto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikeun arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sekitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misra amis di jero ke Mekah nyana biasa kadeuleu ku urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jeung nyana ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarak saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari
Jadi pada dasarna ku Pak Hartoga geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka. Tetapi orang tetap dijajah. Komo ayeuna politik orang dijajah, ekonomi mah geus 155%. Mul amat geus kitu ge pokona mah dijajah orang. Datang ke aneh balanja the cash teh bisa eta ngaranna dijajah urang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani sigana urang nu dagang baheula aya Matahari sigana urang nu dagang aya Indomaret sigana urang nu dagang aya dan lain-lain padahal dikendalikeun lah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos ieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus. Encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka hakikatna mah dijajah. Ai jelema nama merdeka na negara tetap dijajah. Dilepaskan ku Pak Harto di penghujung tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mantak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan mun dibejakeun rahasia-rahasia negara urang bakal muringkak bulu jembut bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak mentak ieu bahaya ieu geus diantep aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak tentang APBD, tentang anak-anak tembak, racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling. Maling sorangan. Paling komplotanna 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional KRT ka bawah kabeh. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho aya urang waktu teh jauh sakikieu da bae mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho asal urang mah beuteung jembluk sebeuh beuteung ngeunah sare bisa dahar bisa salat bisa ngaji geus kitu mah deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka bohong hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula kemah dijajah deui. Siangan dijajahna melalui politik. Wah. Politik orang Islam lain, demokrasi lain. Teu puguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi teu akur. Diakur jeung Al-Qur'an takur, komunis lain. Aing ngomong mah demokrasi HAM. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Perbaiki ibadah orang secara zahir jeung secara batin ke kanyahoanana mah setelah orang maut kanyahoan pisan engke sabada kiamat
mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyahoan mana nu bener-bener dek urusan rakyat jeung mana nu bener-bener dek dipura ya ke kanyahoan nama ketika di sidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Tak kewa kos itu tak bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter. Hati-hati apa ya. Ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Ayeuna katukangeun praktek ngarokok. Kadang ku pasien, itu dokter urang ngarokok, bolon. Jadi sarua DPR ngomong hati-hati. Ya, cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Gitu kene PNS ngomong, tokoh di gubernuran. Di luhur, di punclot. Menterian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jaritakeun korupsi orang nyana. Eta, aja cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi. Waduh, siksaannya luar biasa. Puguh hulu sia. Ngadak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun aya naon sih di tubuh pemerintah. Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong najasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya tah camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna. Kiai be kiai. Ieu mah cenah hiburan bae kiai ieu jeung. Mun kadengekeun ku kiai na pan sedih eta urang. Anggap hiburan berarti jangan topeng berarti. Ya Allah, asal geus asup ka Golkar we kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah, ketiban pohon beringin. Adena cenah aing mah PDI. Atuh PDI deui kagak adil sia. Bangun FPD teh aing mah PDI. Buas akur bae. Tapakuran geura kurang, kula sok napakuran. Oh, berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah. Itu masalah suka Golkar ke kiai, Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina. Asupnyana ka PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah. Baik. Salah nih. Mari kita rame-rame sembelih ini. Sapinya kita potong. Udah gitu ya, tekan larut. Di Golkar larut. Cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar ka ajeun. Aing geus merep porsi ka sia dakwah sia didinya. Waduh, kumio eleh. Mio Masya Allah, Quran leeh kumio. Akibatnya ya kos gitu, mendak asal kiai asup ka partai baik, aju baik, hiburan bayu.
atuh komo lurahna komo camatna asal camat naik sakumaha ngepung puluh sarara dijai mah hirup. Nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah. Berarti kan gus gedebul jasa meureun. Tapi teu kabeh kitu. Aya lurah nu bagus. Anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat. Aya camat nu bagus, bahkan jadi wali camat. Nikahkeun anakna. Tuh gitu kere di pemerintah ya berenang 100 hiji bata 500 hiji ayalah nu bagus lah hiji bener-bener ada sieun ka Allah aya ngan teu daya teu upaya ieu badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya Habib mantap kecekul lagi mah sakadar dongeng syariat cerita agama malu jinayatil abdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid eta patali karena sifat karokobahan kaabidan numandeg patali karena kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atu komo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti Ki Zaid abid Ki Umar geus Ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus Ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid ugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung emboh mal karti ka jeung hukuman moal ka jeung hukuman ge sebab kula ge teu karti eta dongeng ngokos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tah pan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi na teh diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku teh hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyiha tuh kan kos gitu ungu-ungu kan bener di mana
gitu bae geus teh fil qadim biar siha nurutkeun cegaul qadim bahasana biar siha dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biar siha embohan pembayaran jinayat ajeun lah ngarti ge ajeun antak ieu mah bebas dek hees misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees masa ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebut eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza bari Gaza kepedulian bangsa kepedulian negara anu akur negara anu akur kuari agamana mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina eta kan dulur urang sarua dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan ham nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi ham nyana nu nabrak kitu bae di nagaranya kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh tah ieu geus kadeuleukeun ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah dieu Maroko kabelah dieuna Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena teu meunang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur teu milu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan suka perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang wawehan ieu mah nyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleu doang 1 menit 2 menit kadina selesai ngadahar uduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar banteu buah kumaha di jero tawananana Masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kau teu memberikan spirit kanyana kirim urang ayo kopral kirim kana parah ka ditu haba oprak kali ayo kirim peduli urang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di urang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin lat lu gua bom aju urang bool napan ngelepot ke jero tak neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane dina bab perang mah jeung teu terlatih
sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai atuh aku sepira julukan bos kitu ieu lah tuh biasa bae coba nu teu terlatih di pondok pesantren coba nu tadinya di universitas sejeuk kuari jadi kiai begitu diucapkeun Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu teu meunang teu kabawa santri mah malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah malain buya aing teh di mama mah buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batak jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bola lede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tetep kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusuk sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi aya es boleh es ge geus masalah ayo mun ngono kopi susu oh masalah geus eta mah dagang di hareup beda pokoknya kiai terlatih waktu kos kitu bae geus biasa bae jada mah ju ditadiuk da keur dihareup keur di tukang perbedaan sabira diuk kiai atau lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah. Mun kitu bae perbedaan ditutupan jeung teu ditutupan. Gelas du jore we embungeun. Emangnya gelas ngarobah rasa jan henteu. Mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu. Itu mah takabur nah. Tuh ai kiai nu geus terlatih atuh henteu biasa bae. Bila perlu bernuk ka dinya. Ya bakal ada ngangon atuh tenang eta kiai terlatih karena untuk beru kiai kiai terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana saluar haya tah eta ngaranna terlatih presiden ge nu geus terlatih bak sudah tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara kok henteu dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ke carita menang datang ke carita eleh deui datang ke carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos kitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah gebiret untuk membantu tenaga perang ke Palestina. Panglobana orang Cikupa. Bojong ngadenya. Siap, udah lalaptar. Teu boga pencat, teu boga daun daftar we. Ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep maksudna kunaon? Daripada di kreditan teu kabayar. Saya mendingan di ditu cek dia geus lah. Paeh geus lah.
datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ka ditu kan yangan perawan melulu walaya ta'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan nazima ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar kemudian si abidku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidna untuk dijual mangga pek atawa ditebus jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Ki Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam ieu domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan di kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara paling vital perzinahan waduh ayo nama perzinahan geus saya ngomong mantep kadang-kadang masih turun azab bae urang kakarak ge sabaraha minggu mah teu hujan panas luar biasa sok rarempan bab nu nyieun bendu ka Allah na loba jasa tenarurut ke aturan Al-Quranul Karim. Kayak Zaid ngabunuh Bakar, can ditebus, ngabunuh deui ka Ki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai, memeh ditebus. Ba'au fihi jual ku Sayyidina untuk dua jinayah. Atau kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dha au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah
wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain. Gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah. Mun ditanya di ilmu ngaji